renyedan lengan kenca. Oh gitu akang. Nyawetan rek nampiling si lain. Tanah bukan rezeki memang. Sok pikir ku si lain tah daek nyaring puting teh kitu deket rezeki. Lain dideetkeun Kang. Nuatak pek si lain sok salat tahajud puting teh. Lain ngode pagawean teh. Hai murang kali di sepitan teh ye teh lalampahan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Oh, ieu teh Kangjeng Nabi Ibrahim mah kapungkur di sepitanana teh yuswa 80 tahun langkung. Bayangkeun sia jeung kolot jeung ramuk jeung liat. lihat lagi. Heeh. Geus kolot pasti lihat. Jeung ku bedog nu mintul teh geuning tina dekon tina batu. Tina kampak batu. Bayangkeun mangkane si eta mah sensitif tong boro make jeung diteuk-teuk katode saeutik oge ngarenyet gitu. Heeh. Kasintrek saeutik teh kitu kanya. Mana mun aya nu dihareup aya lawanna kitu. Lamun sarangkana. Da eueuh anu kitu. Nah, cenah geuning aya mah budak keneh di sepitan. Untuk model kapungkur. Nah, teu geus kolot. Abeh tereh cager. Ai budak keneh mah. Ai budak keneh tereh cager masih gitu. keneh uduh jeung abeh tereh cager. Oh, budak mah Pet pecakan nu 40 tahun. Aku mah 40 tahun. Disunatan hese rek cageurna teh. Hese rek cager kumaha ya. Karek saminggu karek humapur aya awewe ngaliwat ka tempo ping-pingna jo pudeg-deg. Wah, renyah deui teh. Getihan deui. Oh. Aduh, bawa deui ka rumah sakit. Babari cengkat meureun. Karek saminggu karek humapur aya nu kiih di pipir. Kadenge Heeh. Kadenge ngomong. Ditoong ge ka tempo bujurna pudeg-deg renyah deui. Wah, ieu dipakena cu euy. Mulai teu kaop cager. Heeh. Teu kaop cager jadi tereh cager. Oh, budak mah bener. Tuh. Teteh anu sajajar jeung nyunatan teh diantarana ngeuretan kuku, ngadawung kumis, ngeuretan kumis eta kumis teh ponokan. Ponokan. Tuluy bulu kelek. Terus naon deui? Tuluy baok. Jorang. Naon sia teh? Baok teh jorang, teh jang urang. Nah, make jorang sia da ngaranna goblok. Nah, ari aing panggil jeung baok kudu nyuwut bihun. Oh, iku kitu teh mah. Teh kita make jeung jorang da ngaranna. Iku teh mah heueuh masna. Nah, canapan orang Yahudi ge osok ngeuretan kuku. Nah, ada orang Yahudi ge osok ngurut kumis. Sarua teh. Ya, tapi orang Islam mah aya hakiki, nah aya hakikatna. Kumaha hakikatna kan? Sebab aya syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Oh, eta iman, tauhid, makrifat, Islam tuh. Heeh. Naon cenah hakikatna syakur nu manjangan teuk. Oh, diantarana naon? Kagorengan geura sok. Kagorengan kumari akang. Tatangga kabeli mobil panas hate teh. Ngagedur. Malah ka itu fitnah, ya pantasnya nyegik kitu. Teh sudan. Horna dipanjangkeun kagorengan teh. Teuk atuh. Tek eta. Tatangga kabeli sawah sujud ka Allah nuhun ya Allah. Tatangga abdi kabeli sawahkeun abdi nu rek milu dibuatna. Abdi nu rek milu maculna. Tiis teh kana hate. Ti ciri harapan. Naon rugina. Mun kabeh jalma kitu tatangga kabeli mobil nuhun Gusti tatangga abdi geus kabeli mobil abdi nu rek milu numpakna. Ngiring nebeng. Genah pan. Alhamdulillah Gusti tatangga abdi nyanung kumata abdi nu rek kilirna. Salah. Dong. Jauh-jauh ke kilir. Tak itu nangka nya. Bener Kang. Aya tatangga goreng lampahna omong-omong deui kurang teh kebatur ulah dipanjangkeun cukup we semet urang anu nyaho. Aduh apa bener ulah manyangkeun ka gorengan doakeun bayangkeun ku si laing ieu patatang tina hasil usahana bisa hiburan wayang golek ngahibur putrana khusus bari kalalajoanan ku sadaya kalalajoanan ku sararea can anu milu hirup ayeuna nu dagang baso
nu dagang papakaian, nu dagang cocokan Martabak, budak, cocokan kolot. Naon cocok. Naon nu dicocok ku kolot. Da teu mungkin nyoba naik. Patatang teh dina wengi ieu secara tidak langsung ieu teh mukakeun lapangan kerja. Bener ibadah. Tuh, ibadah. Ibadah agung teh. Arahkeun sagala rupa oge. Nya. Lah, Kitu. Kopi. Moal, sia teh kopi we cicing nanan. Inu mah ku si lain kayaknya. bae mentong dicarekan Kang. Alah. Cek tukang kopi teh sarua we jeung sia ieu keur usaha. Pek cing payu euy. Cing payu. Tuh tukang kopi oge jauh-jauh titing di mana teh? Wah, di Jawa Kang di Paleren. Cileunyi tuh. Oh, Cileunyi. Dagang kopi ka dieu bayangkeun. Urang Paleren padahal. Nah, di Cileunyi nu beukeun kopi gitu. Teuing. Sayang mah jual Cileunyi nya Kang. Tak itu nu matak doa ti sararea leuwih ti 40 ya mudah-mudahan Pak Asep Tatang sakulawargi diseueurkeun deui rezekina anu melipat ganda. Amin. Dipanjangkeun yuswana, sehat salalamina. Nya. Amin. Atuh murang kalihna cing langkung-langkung ti ibu ramana usahana. Amin. Kang. Cing jadi presiden ibu budak teh. Tong kapal. Ulah kapala ngadoakeun mah. Benar. Nya. Tong kapalang. Tuh si nengna putrina atuh mudah-mudahan cing jadi putri anu solihah. Amin. Nya. Laras. Tak itu doakeun ku urang. Sah. Saling doakeun hirup teh pek tepungan beungeut maneh tepungkeun jeung beungeut anu lian tur taprak geura nyaritakeun kahadean setiap loba dulur loba rezeki Loba baraya bener. heeh ulah neangan pimusuheun hirup mah Nanaonna. keurin moga musuh hiji oge Heeh, eurin di moga dunya. baraya 1 juta kurang keneh tah Heeh, nya bener. kitu pucing ieu luar biasa nih kaleresan ieu teu hujan Halo, tadi dong. siangna hujan ngericiknya Tadi sonten. kena ada usumna jadi urang menegara surga teh negara urang Buat yang rezeki. tuh bukan lautan hanya kolam susu tuh dangdut bukan lautan aki-akinya susu kamari mah aya budak ngora kawin jeung nini Jodohna. kawin Aisyah puting sare jeung isuk-isuk na paeh we Nah. budak ngorana Nah, make mau. meureun ngenyos susu kadaluarsa meureun Keracunan bener mah. aduh ampun Geus loba bakteri bener. eta lalawora atunya mun urang mah Mun urang mah pariksa heula. lah cara lebaran kamari lebaran lain lebaran kurban Lebaran kamari bahasa lebaran Idul Fitri memeh kurban Idul Fitri itu dewek eta rek ngawayang ka pamanukan harita teh bayangkeun ai palebah ieu palebah tongohon Ciater Gunung Parahu mogok mobil teh mangkaning di dinya teh geus jam 7 bisa kumaha jam datang 7 puting rek datang wah si teh pasti kaburitan mobil dikitu-dikitu teh hirup pasti aing dibaeudan kuno hajat buat yang dipotong eta mah kulantaran loba kasieun heusieun kapentingan pisan joy rei yang ngising sok segala karasa aing ngising ka itu kalebak kasusukan ini aing lumpat can nepi kasusukan geus mereja manten kana calana kuat ai sugan aing pi hituteun baru dihejeunkeun ai borojo teh sararea biji sarombongan ai berete kabeh datang ka cai teh wah teu dipake deui kolor dialungkeun jeung kolorna da geuleut atuh aing teh teu make kolor aing geus bebersih aing make deui calana panjang
aing ngasupkeun cokor mun sukuna saku kakait saku calana ku jempol barawak we atuh saku teh jadi molongo naik ka tongoh di mobil anger teu hirup wah tuh ku tadi kieu teh oh makaning mobil bus pararinu untung eta bus dipegat ku dewek aya nu eureun aya dina jero bus tong boro anu diuk anu nangtung ge pasti sedek atuh komo lebaran teh alah nya eta dina raraga arus uih harus balik ngan kabeneran aya dina bus mah aya pamuntangan geuning ka luhur kitu nya di luhur aya nu ngajajar teh ge maruntang aya beusi aya di rem geuning bletuk kana sirah batur teh aya di gas bletak kana sirah batur ka tukang supir mah ditinggalkeun ku aing aing kana bus dan nyata sieun kaputingan teh sieun kaputingan tanggung jawab nah eta mah euy naon Kang copet makaning awewe copet teh yo sulusup teh kana saku teh nyaho saku aing teh molongo bari jeung teh dikolor pan aing teh jokep teh kana bobogaan aing eta copet ngomong nah cenah HP teh hipu ada kasingna jeung HP teh ngenyod kasingna leueur direret ku aing awewe wah didengkeke leungeunna teh ku aing sok sia copet sok sia mending dicorowokeun ku aing copet mending cook nyameureun copet teh mending nyook geuna we aing nepi ka pamanukan teh kieu peler aduh ampun batur geus turun teh manehna rupa-rupa kejadian datang ka pamanukan kebeneran euy naon Kang berperbah ijab kabul ya aku mah ijab kabul oh naik kedek ka panggung caritana geus pidato kembang gadung torok-tok we ngawayang heeh aya pek teh aya nu mukakeun lamak salamak nu kieu oh padahal si goreng copetan awewe kok kumaha cenah namprak aing bayar anjing beta bayaran bener Kang aing ini era teh aing juga mukakeun pana kabayang rupa-rupa pengalaman lain lagi ya Kang lain eta sinen lagi ayeuna mah ngarora keneh sinen teh euy nu karolot aja nama geus pangsiun ayeuna mah galalar Kang kadaluarsa itu geus dihina ku urang Majalengka oh dihina aku mah harita tah dieureun Ada sinen mah dina luhur panggung mah rada mencerang meusan. Rada geuli. Heuh ngan aya geus eueuh wedakan geura aduh. Geus wedakna di si beungetan. Aya di kadipaten pan dina lampu stopan. Heeh di dinya. Truk teh eureun dinya da lampu beureum. Eta tukang beca nempo ka hareup ka sinen. Kumaha Sinen kenunutan. Atuh geuning sinen age meuni peot. Heeh. Ampun. Eta beungeutna meuni jiga Manalika. Alah. Susuna ge meuni lepet. Era. Heeh. Eta genti kudu ngarora. Susuna ge sari dengka bae. Sarua we sinen ge sok hitut. Osok gitu. Ngan ai hitut dalang tara kadenge. Nah tara waktu tara kadenge kumaha? Da hitut dalang masuk dihiji ke jeung kecerek. Ai merangkeun teh tengah heujeun, dut cerek. Kadang-kadang heula hitut. Oh jadi nyau-nyau bau. Ai sinen mah hitut teh ngageber. Nah. Biraku. Nah ieu beli kawas susah. Oh da diukna emok meureun. Eta sipi hituteun teh rek jalan ka tukang kapenet ku keuneng nya kapaksa seseleke ka hareup di hareup aya baligo kadupak aduh ampun harunya mah anu balik ti Lampung
di Lampung di Sumatera aki-aki mengening meureun geus neang anakna di Lampung da jauh lempang nage ditarung tun cucu tun ai di Lampung mapan ka Jawa Barat teh numpak kapal feri di Bangkauhuni teh geuning ka Merak numpak kapal cai pelabuhan atuh ai di tengah laut meureunan muatan teh hayang nempo laut kala luar tah ngajajar dina dek teh dek kapal awewe lalaki bari ngarasakeun angin laut bari ningali cumi-cumi catur ai jerit teh eta mah aya awewe satengah tuwu ngejerit wing kumaha si horeng kantong naragrab ka laut Allah tolong itu kantong kuring makaning duit 10 juta jangan surat-surat saha nu bisa nyokot nulungan pek cenah duitna 5 juta ewang jeung kuring saha nu rek nulungan da teh saur aja modaran maneh ka laut mah kadang teh kerebak atuh heeh wah eta pisan euy jejer teh pisan awewe hayang aya nu nulungan da eueuh atuh eta surat cerai nah eta mah aki-aki saurang joga jeleng gejebur kecepok karonjang eta kabeneran kantongna teh kantong awewe gor we surak eta jelema di luhur wah jagoan aki-aki pada muji eta mah pagawe kapal ngabring ngalungkeun tambang bleng kabeneran di Karawe tambang teh ku si aki kuning atuh diangkat ka luhur teh gor we salamet surak sararea awewe lalaki hidup aki hidup aki-aki jagoan urang Banten pan urang mah lamun dipuji teh atoh ieu mah aki-aki baketut remek teh nyari panon beureum anak pedak naon nya abus ka jero kapal nyokot kantong tina jero kantong nyokot bedog dipesat eta bedog set waduh aki pelot eta jelema mah anger we hidup aki muji hidup aki jagoan mate malna si aki eta si aki bari bedog di kieu-kieu montong hidup-hidupan sia goblok waduh sok ngomong sia aku sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi juga teh jagoan si horeng aya nu nyuntrungkeun soak meureun lain jagoan pemain diturunkeun lain untung aki-aki teh trauma ge luar biasa eta kejadiannya euy di dunia aya wae Kang aya teh si aki atos aki atos cuk awewe bari mawa duit 5 juta mangga ieu kange aki kange jajan cewang gojek kadekeun anjing bari butuh aya ku duit mah bari di jamret teu naleungeuna alah ampun datang teh ka lemur eta si aki kumaha teh Kang geus ka lembur mangka ning imahna teh nengang nih bae dituun kebon jati si Nini eta boga duit meni jigrah atau hayang laptop cenah si Nini kawan bisa wae aki cenah isuk mah rek meuli laptop Nini teh heueuh cenangan kade cikurna cing loba marukana meureun lotek di imah duaane penduduk teh si Nini jeung si Aki pantes hujan ngaririncik pantes imah nengang imah jauh di Sumatera ayo anak peledug si Aki udud kolobot si Nini nyepah digigir ucing budug si Aki eta merong bari udud teh ka si Nini ai merong teh kana susuna sangkilang susuna geus siga giribig butut teh nih seukeut merong teh meureun si Nini eta diperong ku salaki meureun rada era isin rasa ngomong naon maneh teh Hasan oh Hasan ngaranna budak mah pepet tara-tara ti sasari merong teh meuni syukut aduh ih lain sih sabenerna aing teh geus 32 tahun teu ngalaman kikituan
ayeuna aing aya kahayang kira-kira na daek maneh sih Rek ngalayanan cenah. baru sia teh hayangnya heeh sugan teh aing wae nu kitu teh sarwana Duana lagi hayang. Ning si Esi teh. ampun Si orang mah Esi teh. oh hayu atuh wah atau eta si Aki diajak ku si Nini Asa menang jalan. dirig-dig si Nini dijingjing bawa ke kamar wah acal ucul gor caritana gatrik eta si Nini nepi ka ngejerit atuh Ngajarin kumaha kan. ah sia Hasan naon sia teh mending ngejerit kawas gadis we Masa ABG we. lain aing mah kaget Hasan kaget naon eta bobogaan sia bet jadi gede kitu ih lain gede goblok nilep geuning teh aduh aing nilep jadi tilu atuh puguh we ngagulu Ai nafsu gede bener teh. Nafsu gede barang. ampun Ai barang teu kuat teh. si Nini nyaah meureun ka salaki isuk-isuk ngala akar euri Kareuri deh. akar jame wah akar-akarannya digodog tak ku si Nini Jeung nok meri unyu. tah inuman tak sia kanya ari aya keneh kahayang Kene hate. inuman teh saminggu si Aki inuman eta dijabah Dijabah. Jabah teh teh. ku saminggu jo pudeg-deg teh Kun ngorek wah nepi ka ngebeling atuh oh badug-badug. jadi ayeuna mah si Nini tenyo nyaring dulu alah oh wae dulu hayu atuh ayo wah gor carita nanyaan ini mah gatrik Mumpung pergel cenah sua. ai basa eta mah pan si Nini nu ngejerit Ya. ayeuna mah si Aki nu sehat Motea kumaha teh teh. alah si Aisy make irek sia teh hese dulu lain hese goblok sia teu apik naon eta samping milu ka jero atuh sia aduh ampun Lain meuni teh tarapti we. mun urang mah tau rurusuhan ye Heeh, meuni teh Aduh. tarapti teh inget tuh. ampun aya pihak katilu milu alah Ya katilu anu ngaganggu. heuh urang Sunda mah gitu cara wokah nih Wokah. ngadongengna teh Eta caboka teh rame urang Sunda. Kitu teh enak. alah alhamdulillah Gusti anu penting mah hiburan urang teh bisa seurinya Bisa seri we bunga kan. banyak ketawa awet muda Betul. gitu tapi Dan- aya kamari Naon kan? cakak jelema ego seuri pae teu pira katingang paku payung bayangkeun da leutik paku payung mah Sabaraha hiji. ngan paku payungna keur naplok dina temok atuh sarua aja katingang temoknya Ah, dideget teuing. alah oh aya hansip euy Naon Kang hansip aya naon? hansip jago temak Waduh. Jago tema kumaha? nemak curug eta nepi ka paeh jelemana Allah. sing goreng curugna keur gagaro kana tarang Ya pae nama kana tarang we mah. gitu eta mah pikirnya ku jileing alah alhamdulillah Gusti ya Kang, neangan dunungan deuk teh euy tapi tos juragan Arjuna nuju tapa margi disedek wae ku Gusti Winungulan heuh ku garwana nya. cing cenah sugane atuh teangan akang cenah anak kaula Oh, tang tos Kang. bari jeung lalaki eueuh cenah aya nu ngiwat Oh. da yakin piraku cenah anak kaula kudu anjing mah da lain anjing Nya. jelema da kaldenge cenah ngagoar sora jelema Anu juga weuh cenah nya. jadi juragan Arjuna teh penasaran itu Ayeuna teh oh tina milari. alah ampun ceuing pinasti kersayang tumampara Doh, iya ge. barang nuju aya dina satengahing ngobrol saperap telepon ieu Bambang Panji Putra Doh, anu dibalangkeun ku denawa rag-rag di ieu tempat
kaget koneir ningali wah bapak ya dia kaget konera ningali sapisan ningali kaget konera ningali wis kena dihin pinasti kersayang ya ganeng wah murukan lemah aja nyata pangaruas oke cuma teh ucing eta kun uluh palang siang dulu cing sidik-sidik saja dah cingkang bisi aen wawu bisi wawu alah budak alah bapak saja juragan Abimanyu manja satek lah ini meuli sarupi bisa ini nggak gebeg nggak duh jika kula warga dunungan pak raraina tinggali pak ulah kangen nog lenan sabok sak wae naon gali euy wae jelek di mana rag-rag di luhur ada utang kai gede di dieu mah lain di luhur di awang-awang di luhur di langit nurek terjun berenang ngan lepas payungna talina juga nama pegat nya cing pariksaan sugan leret atuh ari rek diuk teh mun bejaan gawir gitu sakitu lawang cing pak saha teh pak ih teuing aya naon wa agan tingali ya nun Arjuna lainnya sanes agan sanes kula rag-rag agan di luhur namanya teh budak ngora bot nuhun kasep seperti abdi keur ngora gitu jauh keur umur 18 tahun jauh kitu pisan rupa abdi jauh mun jauh di depan ngambung lagi keur sekolah SMP ya ada tes sekolah tuh amual mah ngomongin mah sing atuh pak wah pulang gening pes-pesan kene sumuhun teh mutrupina aya ingareng apa pak teh kaya sing landongannya pak emangna aing teh dokter ye jelema teh ngararomong bureutna semar teh lain korek kadut ku ilmu aya sok buktikeun aya bijikeun kanya oeng-oengan teh tutungkusan teh kayaknya sokanya pak sakuat teh ge bapak mah geuning sok mati ya ai kolot mah beda dina kantong teh ambulan dan tilu dina beuteung bapak teh ambulan teh aya genep ilmu lain ulah jauh atuh cing sugan minta doa nanti uwa masuk dijabah wae mohon wa mah basa eta oge geuningan nu hese ngajuru setengah juru nu digotong ka imah bapak kumaha oh nepi ka jejerita eta nu rek ngajuru teh biji-biji biji akan diusap geuning ku bapak ari teh biji. oh saya paeh nih tampil sak wae goblok eta mah geus waktuna heeh tulungan wa kulit waru angan daru sinengul dah coba kalimahna teh teu pira da teu pira aduh kukulitan aduh wa ulat persis pisan si Abimanyu banget budak nih
tak kelimah naon teh pam nih mati gitu mati teuing kulit waru angen tahu si dugul lain gitu bari barang teu sabaraha teh saha satria upami di persantren ngaran kaula teh Bambang Panji Putra doh saha cenah Jang Panji Tangkorak cenah Panji Putra atau si Pitung jago cicaheum aku Betawi Betawi atuh tahu saha Aden Bambang Panji Putra di mana lingi di mana Aden di mana anjeun satria kaula teh ti pasantren Karangkancana pangresa siswa na pangresa Panji Atmaja waduh atuh Atmaja kitu mah dalang bisa jadi ya Kang Panaya nya kembang sungsang nu kitu nih kembang sungsang dinang kotak rawis wayang gitu pisaan sih ada itu puguh besok lalajo nih mah lalajo kau ngadalang lalajo nanti kunaon hakim geus netepkeun naon upaha kejadian teu bisa jadi tanpa sabab naon sababna anjeun ragrag di luhur ya pasti itu luhur mah ragrag namanya di darat namanya nu ragrag di handap ka luhur cicing sia teh nu mawi kaula teh penak sareng buta-buta di leuweung kaula teh di kepung wakul buaya mangap dupi salira teh saha ngaran kaula leres kaula nun ngaran kaula teh kerincing wesi kikirincingan antap aya kerincing wesi kancing jaya kancing cetet hayang tong disiksa heureus ya teh hayang disiksa sih aing kabawa di babuk na magrake hayang disiksa kancing jaya badalungan badalohor geun atap barawak dake antap dake badalungan Surya Pringga Surya 16 geun antap dake ge di alung Surya Pringga Jabang Tutuka Jabang Bayi dikeprek siapa ini tadi eta ku ngocoblak wae mah ngantegan we Jabang Tutuka Bima Putra Bima Ungjila dah ilai kawama Ungjila mingkok kadangu kuan teh lebih ka kitu dah Bima Putra Arimbi Suta Rimbi Randa naon sia naon kan panuju sia ya dipoto tanda itu jalan mana kemana ada karang teh Ari Mirana cenah sia goblok bener saha ngomong deui sia kan Arimbi Sakti gitu lain Ari Silaing aya aing cilaka teh atoh lain jauh pokoknya lain gitu oh Ari Miratu lain jauh atuh lain sia awas ku aing nah Ari Sakti lain dunungan ge ada ngukeun tadi lain Ari Mi Beunghar lain komo kana beunghar mah Ari Mi Panggeulisna lain hebat ya atau aing disiksa teh ku kupingan teh Bima Putra iya geuning anjeun apa seun eta teh uwa kaula saha teh Kangjeng Rama uwa Bima ujang Loh. Nah kak juragan Bima teh uwa anak Anoman meureun jauh-jauh goblok sia teh itu nyawa panjang kaki atuh bener
atau anak Ibu Agnes naon Agnes naon Agnes Morojo Monica anjeun teh Kang Jelema Bima teh ua sungguh aya putra saha numutkeun Kangjeng Eyang yen kaulah teh putrana Panengah Pandawa Arjuna loh aya anak gandeng ih goblok sia teh tak gini nengelan tongong kumaha mun biji cacing aing biji liar cacing kukupingan teh putra juragan Arjuna keti saha cenah mah saurna mah Kangjeng Ibu teh kakasihna Ibu Winungulan uluh dulu ujang astagfirullahaladzim dina 5 tahun nugus kaliwat teh kejadian nahanya eta gini ngemutkeun teu mungkin mah nya geus sagede kieu 5 tahun nya sabongsorna ge jelema nah mah kitu mungkin panjuragan Gatot Kaca oge umur 3 tahun setengah jauh sagede kitu we oh bener kitu teh digeblek dina kawah Tangkuban Parahu deh kawah ada di muka digembleng lain asangna salah ngape ngomong teuing saya masa ngaliwat dina pikiran diomongkeun heeh jauh tanpa mikir heula sia eta saur Kangjeng Rama yen kaula teh kapungkur teh cenah ku jurig dek dialag getihna dek dipake tumba ngan ku guru ku eyang kaula ku guru kaula dah disabet kaula teh dirawu dipangkunya dikukut malihan diibakan ku Tirta Kamandalu dah kakasihing dewa atanapi dipasihan ti dewa aduh aya anak ujang naon wah amuy laras pisan ieu teh tuang saderek aga lu panggil deui eta budak ade kek naon teh deuh teuing pucu buat adik akang geuning ieu teh amuing aden laras pisan ieu teh kulawarga salira kaula bisita apa akang teh putrana Kangjeng Rama Arya Bima wah Dimas akang ka bapak hidup teh paman uluh tuang raka teh gini dupi pamana kula sadewa daden dedeh teh ieu mang kasep ieu mang sapei bapak aya wae teh ngomongna mah si eta gile-gile teh ngai kasih monyong da mah dipercaya yo ngakuna kula sadewa mah nya teu sarupa oh mun jauh tah ieu anu hideung teh ieu teh penguin nah sia teh cekek gua ieu teh Kakang Gatot Kaca iya aduh nuhun Kang luar biasa paman geuning anu ditapaan teh ieu murang kali teh uluh amuing teu sangka panggih deui jeung budak ya kitu pitulung pangeran mak den dupi ieu teh anu hideung teh saha da ieu teh kalkum iya geuning aya isuk-isuk teh disadap ampun mun jemel kan eta ku bisa soraka aku doraka teh ka kolot gitu lain ka kalkum aing mah Pak ieu jang tah teh bapak dewek da kalkum mah ciwit aja begitu dupi Mang Astra Jingga maot cekek ya koi itu dai bak kabatur bisa ngaheureuyan ieu teh pawongan anu kakasihna Uwa Semar Badranaya aduh Uwa Semar teh ieu sia Mang Astra Jingga mah maot da jahat sama jelema teh terus gogoreng eta nu diiket Mang Asta Jingga
Aduh wilujeng tepang mangas tadi nggak nuhun Aden iya serupa pisan hampir budak Oh mirip pisan yang Gusti Abi eta lambeuna percis juragan ya ajurgan Arjuna nya eta ku ipis na dupi Mang Dawala pas di ruang kapungkur ge bisa we kunaon panyakitna teh burut Urutan saya digentong itu. iya Aden Mang Dawala Mang Gareng mah nuju dagang pulsa enak teh muka konter ngajualan HP nuhun Kelanan Adi Mas kunaon ragrag ti awang-awang nu mawi kaula teh bade nepangan Kangjeng Rama sakumaha kasauran Kangjeng Eyang yang Kangjeng Rama teh kakasihna Arjuna bener pisan lamun kitu carana sanes ngabega naon ujug-ujug maneh cenah turunan Arjuna lain Loh. turunan Pandawa lain eta cekeng memang nya nah ujug-ujug dikepung wakul buaya mangap nyarita-nyarita Pandawa anjeun di Ancapati laras kaula nuhun lamun kitu carana wa aya curiga mudah-mudahan wa benang raratan lana paman Arjuna di waktu Jadi laratan. beda atuh da juragan juara Gatot Kaca mah jiwa intel wah jiwain teh kitu na geus kapang nu mata kuasa omong-omongna teh kitu tah nya di bulan mana ada jurigna paleun rupina da mah tebih ti dia itu leuweung palih ditu Intel mah lamun kitu carana ayo tuturkeun Dimas tuturkeun Adi Akang wa lan tuturkeun wa siap mangga ayo panggih raratanana lamun kitu mah carana euy mudah-mudahan we di mana ragragna eta nya bebenyit oh di pelarian teh aya karungkun belah ditu lapur sugan palih kaler dina gawir teu panggih dinu bala teu aya boa gua aneh aing mah lindung sung. nah nggak boleh saat gitu oh bangkara datan nira tangan deman datan nira tangan deman ewu pakulingan lerana ya eta gening budak nu dialungkeun teh sok buktikeun eta dah hei tenawa wah ieu saha aja ieu lanceukna ieu tah lamun kitu carana anjeun dek karoga hala adi kaula dina harti paman Arjuna aya di dieu nya wah hah paman Arjuna aya di dieu Ulah hilap ngopi heula atuh aga supados nyingrai kitu tah sumuhun Arjuna mana ieu Arjuna mana buktikeun bener paman Arjuna aya di dieu eueuh moal pati-pati anjeun nyarita kitu ka ieu satria ka ieu budak lamun teu aya paman Arjuna di dieu Sia. saha ngaran maneh Gatot Kaca eta Gatot Kaca iya moal serba kapisan yang kalak sampean lindang di kaula apakon wani marang aku ora wani dening apakulanang kulanang ji munur ji dah mundur kasep yuk sumaga kaula nuhun oh yo euy naon
Kumaha Kang? Ini jangkung gede gitu bosongot naon kahakanana anu kitunya. Wow, nyoba sa naon ge di dahar. Bekieun cucunguk. Bekieun nu kitu mah mo. Mun urang mah sare jeung ada. Dimas munur Dimas Lain kopi om. Kaulan nun. Kakang Gatot Subroto. Eta kopi omongeun wae. Jeung aya mah salah. maju kurang ajar ya maju siap kurang ajar yuk Lain ngagokan. masuk karelogi aduh Mangas tajinga eta Kakang Gatot Kaca usik nepi ka kitu. Murid mang cece. Marukana teh Usikna timbang ya. ngawarah Gatot Kaca teh nepi ka butak mong tah. Berapa tahun? Sabarat taun teh jurus kitu teh teh. Aya gitu teh. Eta ngaceleng kaluhur bari jeung najong teh gerakan naon? Gerakan kalau ngampi teh. Eta teh Sing kebayang gitu. Eta teh. Atuh. apa men? Dengan elehna gerakan kalau ngampi mah ku Depok. Takut Depok jaga pros. Bakal ngeplos. Depok kok. Luar biasa. Depok teh kumaha? Depok anu kaituna teh Bekasi. Geus teu bisa dibawa ngomong jebak. Tidak gitu. Samnya balik. Ratain sama sami Meruda. Woi. Wah. Sakilat teh. Tetenggelan nepi ka kitu. Beunang euy. Benang. Babuk si tarik. Erek bubak babuk teh. Reret heula. Uluh. Kagan mah teh. airek neungeut teh sia beunta Bunta ngareret Punten agan. Punten beunang ya. benang bamiang dari puas Modal sia. Aya we. puas Kumaha mah kumaha. Lah, tadi geura. Naon? Kade sagedeung. Hayang udud. Embung ah. Aya kasihan kami. Seueur sireum. Lain hayang udud geus eureun. geseran ngaganggu karena napas Alah, ngaganggu karena dewek boga napas. permen. Sieun kana huntu. sok sok keeuseun huntu ulah tong menang di Allah Sing naon deui Kang? Dewek boga nomor jetu. Ah, Haram. benar Naon deui Kang anu asuh? hirup gede bot hirup gede tembok tinggali hirup pae Aduh nah teteunggeul teh agan. sasangkelang Di kumaha teh? epret we Tos isdet Kang? bae Nuhun. Di kumaha? kepret Kepret. Mode kepret abdi keur ngorak kitu tah. pasang ngepret Naon? Mun dirampak sekar gitu. Sinan milu. Basa ngepret bancet. adoy Monya ngeprek bancet tapi anu bareuh leungeun. Margi bancetna nuju dina batu. Atuh panginten mah ngepret batu pami kitu mah. Tah geuning uning. aduh panjang gitu-gitu wae dituluikeun sia teh Awas.
Segala Iya, nabi Bima teh na. Oh, lain kebijakan Bima mah jangkung gede kasep tapi menaha penek Nah, cadok ieu mah. Sabab aing katinggang kalapa. nah, Atuh panginten. tinggali Itu pabalatak dulu-dulur aing ku si Gatot Kaca di Tenggelan. memang ge murid dewe Gatot Kaca teh dah benar. sok ngomongkeun bejakeun bener sia di negara di karaton mana di dieu siluman Naon? aya Arjuna Nah, ke seri. Wah, Wah, menang comel. aya sia di dieu wes. Tidak akan Naonana Arjuna maneh? aing tah lanceukna Prabu Yudhistira teh ieu tah Eta monya Yudhistira nepi ka kuleuh gitu ka uruwin ieu. aing teh sabenerna mah asli nama Prabu Siliwangi wah. Suka dari Srawan sih. Anak sahai Prabu Siliwangi. anak Dayang Sumi Coba. Itu ke jauh-jauh ke mana we karep si kurang aja. Ya paling dah kagak tuh. Sok maca sejarah. aya bener Arjuna di dieu Wah, aya sia nah sia teh meuni mung teh nyaritakeun aya da mau dikukumaha atuh meureun aing dipecat Karena kitu ge kan. naon Kapanggih gua. dunungan aing dia ngawenti-wanti ka aing omah saha wae nu nanyakeun Arjuna cenah meureun di dieu ceuk aing kudu nyarita eueuh oh kitunya halus tah Alus kakak. itu jadi intel Disaoke. begitu ge kapanggih heuh Lihat kapanggih. di mana karatona moal panggih. Disaoke. moal panggih kumaha Moal panggih. Rahasia-rahasia di dieu aing anu nyekeuna. Kunci. Teu meunang dibejakeun yen abus ka karaton teh abusana guha. Aduh. oh kitunya Heuh. nuhun atuh aing Nah, kunci nanti ke Kalisya. naon Ku aing di podaran sia. Hah? Maneh bongana nyaho Arjuna jadi dieu. teuing Hahaha. alah di mana enak Pokona moal dibejakeun di mana-manana. Pokona mah di dieu eueuh Arjuna. nah di dieu teh yo aya di dieu nah di mana tuh Di jero guha. Nah, di dia mah. Jaga lamun panggih. aing boga anak buah kieu dipuncit wae Jabat bodoh. Dah sia. Mas. Wah, ya. goblok teh euy ngabintih ka aing Yo. geus sangka jelema euy Oh, pernah. woi woi goblok waduh sia setan aing beungeut aing kana tai muning hakan agan Wah. lan Asa geus ieu ka tempat ieu teh wa. Baheula teh ya, Zaman naon tah? dina zaman wa Dastara wa Jayarata nikahna ka Dewi Dursilawati. wa Dewi Dursilawati teh aya raja Zaman Bang Sagara. Bang Segara teh baheula. Yo siluman. ulu Guha salah pintara siluman ieu teh wa. sumuhun Emut banyak. Yakin paman Arjuna aya di dieu wa. cikah atuh Ayo sambil mah sambil mah. kacarios irajana parantos nampi layang jamus kali musadati patina Doh, iya iya. ayeuna mangsa bade dibabuhkeun ka Arjuna anu nuju aya dina obab Laras.
masih keneh tatapak sanajan aya dina obak teu sasauran teu tuang teu leueut kitu kaayaan ieu panengah Pandawa Arjuna. Hai Patih kaulah nun Gusti ayo urang gebukeun ka si Arjuna ieu yang cabut sareng Pepecah jalan kapihul Besar kupati abonan Pepecah upami wangsul Upadawonan Ari sindang leyak parapatan Ari cisarantan lemur bohon Samudaya kalepatan Ampun tenang nukasuhu Ari cikurai mah gunung cikurai Ari tempat niis mojang gelis Munapat durang abdi puyang Munapat tebih hati Ari gunung guntur neng yuning gunung guntur Jalan nama eyang anom ke parapatan Amit mundur Bilisar kalepatan Kita sanes sejak kadano Aratos nata cang sayagin Sanes baikut sono Atos laparantos tugi Hari dicampuran sangu gigi Mengapa cakalat sosonuan Anjing mah urang haur gelis urang patepi Embang anu tadi palakan Eta koredas mah tembong cadasna Rias urang gogonyakan Anjing mah kantut waasna Masiro kocak karapitan Hari petak plaken tadi bantun Abdi semaja pamitan Nyanggakeun ieu wilujeng kantun Hari kembang eras jalabra Malati mah di sisi cai Ili alami depan Pamugi rek lali Ari meser ragi seberang tibanyar Dianggok meyeman santun Pamugi pada depan Pamiari atas langsung Kacami ngangat ke depan
Maltaka Dah. lan Patiliman Sakti sami Iya nggih. nyaeta nyaketan ieu tawanan Arjuna anu nuju tatapan. Dah. Leres. Sanajan diculik di kumaha-kumaha teu sasauran teu leueut teu barang tuang. Ketenan. Anger neraskeun naon rupiah pamaksadanana. Pati Kaula nun paduka. syukur bagja kumbayangan ieu layang jangus kali musada geus aya dina leungeun kaula. Ayeuna mangsana rek digebukeun. Arjuna aing butuh getih. Arjuna Pikeun tumal di ieu nagara. sabab kaula menang ilapat yen kudu dicak-celakan atawa kudu ditumalan ku getih Arjuna. Wayahna Arjuna ngomong Arjuna. Anger ngabisu kene. Wah, itu biasa sasauran. Pinasti kersayang tumampah. Dah. Iya nggih. Raden Gatot Kaca barang ningali ilayang jamus keur dicekel ku hiji raja. Dah. Iya nggih. Hingga Raden Gatot Kaca ngagunakeun sajumlah kakuatanana. Dah. Panca Braja, Braja Musti, Braja Kalpalamatan, Dentau Sesa Sapta Parungu Bajingring Tapak Nenggala. Iya nggih. Nyata bari ngarebut ieu layang jamus kali musada. Denawa nya ditajong ku dua dampa suku hingga ngaluarkeun getih hirup masing pati tumakaning pelayan. Kurang ajar. Edan Paket tenera kon ningali paket tenera paket saka kiri-kiri rakyat tenera ya nafsu kang kagila-gila ya sampean. Kaula Gatot Kaca. Dah. Iyalah yang jamus geus aya di kaula anu harti sampean anu malingna. Ulululululululul. Pinasti kersayang tumampara. Dah. Iya nggih. Bambang Panji Putra. Persis ramana nyata tete makanana istuning pas kana ti corona. Dah. Leres. Ieu patih negara kapanggang ti corona ku panahna ieu Panji Putra. Dah. Dua saha ku abdi gan Hayang wae manehna. rayi kaula nun. Aduh, Oyok Tete itu. makan nepi ka Tangan kitu. pajar no. Pas pisan kana ti koro. Ramana we. Alah dunungan di dieu Pak. Video wa akang. Aya anak aya dua anak ge Ayah. tong heureus ya Ayah. Nu bancang. di dieu Cing wa geuningan ieu teh ngalangsungkeun tapana Paman Arjuna teh. Leres. Tingin. agan sampurasun lalemutanana Tenan. waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya Prenglah itu. Isuk itu. Iya. sangkarna dewa parusa sangkala enta kala enti sangkala menta menti gara sangkala kalaruatan sangkala kalaman desa sangkala kalaruatan pangruatan dasa malaju meneng waringin sungsang Dah. angan siksari ning gampang-gampang saniat-niate gampang sapolah-polahe
gampang sakarep-karepe bae tulaksari sapu denda ing Batara Doh, beres. hati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah hurung mancur ing datulah nun Gusti nedapa padang ati nu ngansik natungtung ati hurung tanding damar hurung mon corong tanding sarengenge ke dia bulan 14 saang padang Narawangan Doh, eta bulan lilir yang merbangun lilir yang merbangun kaya ngimpen sare sakedapan saha di luar ayana Kakang Semagan ya abdi gan ya abdi agan Doh, Man, putra Gatot Kaca. da konsina meureun aya di luar bukakeun Mang Kasep beres gua. cing Bapak mah kagungan haji pamucatan Tenan gula. nya kapungkur geuning Bapak basa mau sepeda anak-anakan Iya konsina ya. Ai sebar bangsa. Aman Panca Braja. Braja Musti Braja Kalapalamatan dan tawi sesa stap tapur mubajing kiri tapak dengan tolong. Doh, aduh Allah eta tanaga kaki. ieu euy desik $1 million men teh ieu Superman juragan Gatot Kaca mah Superman Superman. Superman naon Superman karet Permen karet atuh teman. Uningakeun tuang putra teh parantos penak paman. saha Anu pilarian ku paman sareng ku sadayana. saha Sin putra paman anu teu aya teh kapungkur ta ieu. Ye. Panji putra Kabayun. dah Kapayu. pino damel kaulanun ngahaturkeun semah pangabaktos kohnyuk panjenengan Kangjeng Rama kaulanun ngaranna Panji putra leres kaulanun Lami sae teh winungulan Nyai hampura ku akal dipitnah Nyai menang fitnah pajarkeun teh celah lahirna teh anjing tapi geuning buktina anak akang mah jelema Kasep anak ama nuhun ayana Alhamdulillah Bapak anu dipilarian teh penak putrana ieu Aden ngariung pulung deui tiasa riumung pulung deui laras. mudah-mudahan saterasna riumung pulung kalayan karizkian anu agung Sumohon. da kau abdi ge karasa ieu geuning agan beunghar maka abdina ge nyorolok nya ngocor ka abdina nuhun kana kasayan Kakang Semar lamun eueuh bantosan Kakang Semar Ih, sapala putra muak nepi kaki kejadian Gatot Kaca nuhun Mang ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna kana gawe hidup Ih sawangsuna paman. laras. Parantos janten kewajiban putra Gatot Kaca. ih pada teh janten kewajiban abdi agan Dan kewajiban. penak sareng putra eta dedeuh teuing kasep paingan meuni sarupi jeung abdi eta putra teh Menimik. Itu mirip Gusti Abimanyu. naonana liang irungna molongo sarua jeung dewek Hari dia, hari malangona mah sarua. bagja tinemenan kasep hayu urang mulang urang riung pulung urang sami syukuran kanu Maha Agung mudah-mudahan naon rupihara reged ieu teh sing jadi contoh anu patotos pikeun ngaronjatkeun keamanan urang di negara Timbalan paman. yang Ulah. salamet geuning ucu Alhamdulillah. salamet nu kagungan maksad sakulawargi Pak Asep Tatang kalih ibu Sumohon. salamet pakuon anu dilinggihan salamet atuh bade angkat deui ka tanah suci sieun ka Arab di damel
mudah-mudahan kenging rezeki anu ageng panjang yuswana Amin. gampang ibadahna gampang usaha nanya cu salamet nu nongton salamet nu ditonton sakali salamet tetap salamet Amin. wa sejawang sul hapunten tina sagrupiha kalepatan ageng sumonten alit Amin. rupina ila lampahan teh urang cekapkeun duwi ka dieu kembang tinetik sin barang sari tutup lawang sigotaka